apakah bisa kami mungkin di komisinan ya kurang dangdukeun mantena support supaya orang semangat mana apa kadus dia kurang anu tengok kene ya Pak Kadus ini. Diri aja. Assalamualaikum warahmatullahi biasa parantos ngamumule budaya Sunda anu mana sabarasna aturkeun pisan oge kan kasepuhan di dieu anu mana tos biasa dalam rangka ngamumule budaya ieu dina silatna Ayo kopi ieu ya. sagesna Ya ini kono. mudah-mudahan sadayana barangkali di dieu ada sadayana biasa jantenkeun barangkali anu ngabanggakeun khususna kanggo Desa Cipeuteui Anu murah tanduk. anu mana selama panginten kaleresan Bapak di desa teh tos berjalan 6 tahun. 6 tahun dia memang alhamdulillah gitunya dina kurang langkung 1 atau 2 tahun bengker di dia tos biasa berjalan dina bidang kesenian ya seni budaya Sunda mana alhamdulillah seni Sunda kenapa budaya Sunda ieu tos langka margi mau disebutkan tos langka di Desa Cipeuteui pun panginten aya dina sababaraha penghidupan sakituna oge di Cipeuteui pun memang seurnya misalkan sepuh-sepuh anu dina bidang budaya nah cuman kan seiring berjalannya waktu tergerus dengan zaman memang hanya segelintir sesepuh atau napi kekolot anu masih pancakaki lah dina budaya ini salah satunya kan Abah Samet ogean jadi di panginten di Bapak sekali deui ngahaturkeun nuhun pisan mudah-mudahan murangkali ada sadayana di dieu kahiji sing getol belajarna sing disehatkeun sing biasa ngainspirasi ka rerencangan sadayana khususnya aya di Desa Cipeuteui tong minder sekali tong minder walaupun ayeuna dina zaman era modern da salarasna ge ari bapak ge hoyong ngiringan latihan mah cuman sok hiji sok rada isin kuyu usia bah kitu tah da abdi mah yakin dina gerakan ge lebih lah sering kurang kali jadi alhamdulillah kurang kali terus gerakan-gerakan terus aya gitunya dina irama-irama lakunan meureunnan musik Sundana terus nyanyi tah meureunnan di bapak mah sing rajin belajar sing biasa gaduh adab kan jadi pun kurang guru walaupun misalkan ayeuna mah bade sepuh bade usiana anom tetap kurang udah gaduh adab udah dihormati dan udah serius oke udah bidang mulai seni budaya tidak tetap semangat tetap kurang arah tempat rek saha deui lamun
rek nanjerkeun seni budaya urang di dieu rek sahade anu rek nulis seni budaya di dieu lain lamun teu generasi-generasi urang kali sadayana di dieu di mana ieu nyaeta calon-calon emas lagi bapak dan alhamdulillah mungkin ku ayana urang kali di dieu sadayana sedikit banyakna dusun Tanan Arum ge tiasa janten sorotan lah janten sorotan dina bidang seni budayana di dieu aya panginten di Kinau ge urang mudah-mudahan kanggo kapayuna urang tong tetap semangat mudah-mudahan urang sadayana sing dipaparinan kasehatan ku Allah urang semangat dina ngamumule seni budaya ieu dan oge urang sing tiasa seueur kenging ilmu-ilmu bermanfaat khususnya di olahraga ngamumule budaya ieu mudah-mudahan seperti deui bapak urang sakitnya tetap semangat mudah-mudahan ieu urang kali sadayana sing tiasa janten ngamotivasi kanggo rerencangan-rerencangan dari sadayana nya kan di hapunten di saleres nama hari informasi mah terang abah besok masih informasi wae entah dina media sosial ataupun dina status WA na